hirup ku karak boga HP di lapan be ngelepeuting. Dengan dia ngomong HP aing tampilin jangan sekurus main ka dia gitu lah. Itu cek aing nu kitu ya. Kabeh ge batur boga HP anyar. Ieu mah HP tukur di lapan muga-muga meubet ajur gitu cek aing. Dia mengadok kadana bayi di lapan hektare HP aing beli-beli aing kudu rajin kana pakakasna. Ulah asal lang teparo goja meuli bakuru duit di singkur dia kudu sakahar nang kaya gitu. Najan balik kudu duit ge lah. Batur mah teu kitu-kitu amat boga HP anyar mah. Abus. Ngomongan di sok kahar nang kaya gitu lah. Hah. Nu kitu mentang-mentang HP murah. Krosa. Murah. Murah mah HP aing sakitu belasan jutaan HP aing sok teparo mah. Teu di lapan batur ulah nyekel ge kana HP. Batur nyekel HP ya nyekel doang mentabahan di ajur gitu naon. Geus we ku campur bakal urusan pakai aing. Urusan apa bukan dia boga-boga aing sok. Nah, pemalasan nama dia betarna ieu mah. Atuh aja isin asal keur ngobrol geureuan yang tisu dielap. Mentak Hayang ka dolo aing ku batur sarua hayang ka dolo. Yeh. Hirup ngan hayang kadeule doang. Atuh kumaha tuh ja? Nanang ku ka dolo teu ka dolo betaran. Pamer hareupeun batur. Neuk pamer. Ka sini-sini hirup pamer bae mentah mah. Gagah gitu. Itu bae. Ih, aing penting.